Rot. Nah, Buya. Preman teh nya anu eleh teh. Mun geretul Buya. Or pura-pura deh Kak. Buya padam Buya. Bandingin saya itu ya bodak ya jeung Buya kan itu ah. Bisi kunaonan. Atas. Alhamdulillah ya, geus beres ya nama. Da geus ngagalolerna itu. Emang orang di bumi ya ngobrol lah. Mangga. Pilih badai istirahat badai ngaropi Rot. Mangga Buya. Masya hardang ini sebut. Aing geus seueur suake eta. Anu ieu nya teuing Aing jadi beuteung dah. suake aja sih. Bola saya modal asli nama. Nyembret-nyembret di jalan murah. Haredang keluar heula nya. Kang Niis ya. Mana tuh? Mana tuh aja? Kang Niis heula haredang. Enggak semua jalan. Bang Dek bukan duit ya pandai kopi ya. Ayo, mana Siap. di masih. Iya ya duit sakit ya. Lanjut tetap. Kadang lah tuh kadang lah. Tong KBI, jangan ngopi doang. Aku kayak deui. Berarti tetap. Terus sebarang kawan aja jangan kayak deui. Banyak sih kata duit. Pasangan pajak. Sih memuja. Ya sih mah nyewa aing meuli kopi ya. Aing ke warung. Hai. Kan gede duit. Lumayan bocahnya mah. Jek sense aya. Jantan kumaha ka kita Kang ngabubarkan eta teh warga teh atas. Aing ka warung enggak tak? Hek. Abe eces ku aing aman ku deka. Ayo, doi, net sengilu net. Rangka, drai. Soalnya Alhamdulillah atas di. Jadi data teh preman teh ngarumpul kerja Rudi. Alhamdulillah tos pareres ngagaloler meureun anu di ditu. Ya syukur itu. Da aya preman anyar nu suing-suing ngomong balelo gitu teh sakti di eta teh. dileuleuskeun eta deukeun leuleus eta teh. Pang sakti na jiga namanya. Jika nama eta na teh teu kedugna ieu teh. Geus sebelah ieu. Mun ieu ka tampi ya Kang ieu rupana. Gaduh saparekna. Mun nyata teh aya lah. duit ya. Oke, gak aing boga duit biru. Tuh kuplet dah. Udah halal aja sih. Punten. Assalamualaikum. Punten Pak RW. Jumatan sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager Pak RW. Alhamdulillah. Kamarana ya. Warung jas juga dia. Jarang pringke ya warung. Alhamdulillah teh sepi bubar geura warung teh. Hayang naon ieu teh? Kopi Aya kopi mah tapi elaeun keneh. Ajib lakon kene ge ah. buat batur ke ampun. Kopi naon? Kopi pahit. Oh, siap. Oke Pak RW. Tuh, dia antos. Ada ngiluan ieu diu. Bohong cukup. Buang hutang aya kopi teh. Ah. Puting-puting deui. Jadi enak dia ya. Kumaha. Kopi itu orang bayar segoja. Nah, si eta mah lamun dipenta mah momer ieu. Bener, siap. Dipangutangkeun. Siap. Bulan bagi tilu. Siap gocap. Jamaah tahu bagi dua yang situ siap. Ini kumaha siap semua. Kita cepet emang kebagian tuh bagi kieu jadi. Kata ini ikhlas ini ridho ini mah. Ya susu bengkos awewe. Ujukut ki semua. Menjak. Kopi datang. Woi, kopi pahit, tinggal kopi pahit. Wih, saya hutang ditentang. Nyawa nagutang. Aduh, baik. Bayarin manggojel. Tentangnya tenang. Jadi deka yang mau gendong kan bawa uing teh bukan duit santri kayak gitu. Gila ji. Kalau deka hutang teh. Kebar-kebar apa tadi ku yang Tambahan pejulian peting teh. Ces Buya di sedak Jibril. Ah, karena
Suku atuh ai kitu mah. Pokona mah ngadukung weh. Basmi kabeh perjudian segala endah, mabok-mabokan. Wah, tah eta euy ngresep ya ka aparat desa nu kos kitu teh ya. Nyaho kudu aparat kudu kitu aja sah. Setuju deh ka Pak RW nu kitu teh. Jarwo. Ya Jiblek. Ayeuna mah urang nuntut ka Buya. Ayo baturan aing gua ane katangka kitu. Heeh, kumaha sadar pi ka ayeuna. Kumaha tanggung jawab nanya. Heeh, kudu di teang Buya. Buya. Tuh di siap Buya. Ayo urang teangnya nama. Ayo bicara. Ayo, jendela. Tos RW teman balik mulang lah. Balik ka pobongan. Ya mau. Leces ah. Punten ah. Astagfirullahaladzim. Pan Buya urang mah gede ada. Masih aya buya ka dieu ah. Tong bosen-bosen ngahutangkeun nya Pak RW. Wai ah. Puja segala. Nya ayeuna mah kieu we ieu. Da ayeuna mah bangsa preman-preman anu keur marabok jeung Jarudi ayeuna mah tos diusir. Ngan nitip akang mah kade da jigana teh bangsa reng-rengan eta preman anu swing tah. Eta rada liat eta preman teh. Jigana jeung reng-renganana besing mah, besing aya nuntut ari jaga-jaga mah urang perlu. Tantangan desa. Namun apa nama eta mah kitu we. Sare tong ti berat teuing lah intina besing ngadadak eta preman ngaroga hala ka dieu nyerang lah. Malikan. Di mana Imam Buya nih? Ayo ka dieu. Mana? Iya. Mana? Ayo, yang terang lah. Assalamualaikum. Wah. Aing nak nuntut. Nuntut naon swing teh. Babaturan aing Kunaon? bangkar. Ambil 2 anak. Dunia dan 2 anak. Rumah sakit kamu ya? Karena Buya anu ngaranna ieu teh. Aing minta tanggung jawab nama. Kumaha we coba anu rada jelas nyariosna coba sa ke kadang jelas coba Ya, jelaskeun ya. Ayo, ya. Usia jelaskeun. Pokoknya mah hayang tanggung jawab babaturan kuring Eta kudu di kieu, RSUD tapi ka ayeuna teu cager keneh wae gara-gara kamari teh. banyak kaluburkeun lah. Oh, ari di Geuning kitu. kumaha? Ini anu tanggung jawab pisan. Tanggung jawab pisan ieu teh. Oh, tanggung jawab ada teh manusia beurna gitu. Tanggung jawab kuring biaya pemakaman yang salagaeunana kaluburkeun we. Oh, Dengekeun heula Kang. kumaha? Ayeuna ngaran-ngaran jelema tara salat, tara ibadah, ngalawan ka Allah, ngalawan ka syariat Islam jakeun naon hirup. Oh, masalah eta mah Apa dosa? keun heula teu sekali babanu pas kitu lah. Tas dari ribut nama orang. Eta mah masing-masing. Nah, Loba gitu. Geus Kan biasa musyawarahkeun ya sadayana ge. Tas tadinya aya ribut. Orang musyawarahkeun ne kumaha saena mah. Mana mah? naon wing naon? Ini. Naon? Aing kudu di rasakeun ieu. Lamun belak aku alih nyang aing. Di mana ayeuna jelema di mana? Di RSUD. RSUD Kramat Jati. Nah, enggak. Jadi bangkarnya gitu. Oh, tong kitu atuh ya. Ya mudah-mudahan we jeung maraneh balangkar ari moal taroba. Kumaha ieu teh? Gorek naon harirup ge atuh. Ieu lek ngajangan ulun. Boboroning gelut. Neangan bara urang deui da didinya bawaturan. Bawa ka dieu. Ini lawan ini ulah ada di ieu. Dah, Kayak apa nih? Sombong jadi jelema mah ngaranna Same sombong. Abuya sombong same dia. sombong. Jelema tara salataran deukeun naon sih? Baru kepikiran teh, baru gahate teh dinya. Mau nggak orang kan? Gitu-gitu ke jelema meureun lain sato ieu. Lamun Ya. sato mah heug bae ka mah. Ari jelema mah kudu loba ibadah jelema mah tong cara sato. Leuwih ti sato di dinya. Tong segala mah nu kos gitulah. Pokoknya mah bu ya. Wing. Lamun jadi tanggung jawab eta babaturan ulang anu balang kan. Dia kerek balik deui ka dieu. Ada mah. Angkam pokoknya mah. Ya sing balangkar we tulus atuh ah. Oh. Pokoknya kalau minta ditanggung jawab janya, ayo datang deh ka dia. Buat enak tukang balalik, tukang sempokeun. Sapoe dok we, bertanggung jawab na. Biar pasan dan ku aing. Diheula wing. Asa kulila mangnya teh sejarah teh meuli kopi teh. Tulus teh kerah. Teuing kuku itu dah. Coba susulan bawa ka geleng mobil. But susulan but. Meuje asa kala di teh atuh. Patok-patok ora eta penting lah. Susulan di geleng mobil. Masih ka geleng sih bintang. Ayam sebenarnya. Kalau buat lain. Kopi. Mana-mana aku meuli kopi tinggal gila. Andai kan ngobrol aja ke Pak R. Aku duit 400 juneng tiba sabungkus. Mana kok teh?
Mana? Waktu Pan ini bangsa buku. kalau bagandeng sama aman ya lah. Lah, pan duitnya ayo 400 juneng mah. Coba gandeng. Coba teuing korupsi teh Mana gelas coba gelas got. Ampun ya. Rendang alam dunia teh. Kita kopi asa ganti euy. Loba kan ku pedek mah tuh. Karieu kabeh oncom. Aing diinang euy buya euy. Ampun lamun main buya tak pedek. Astagfirullahaladzim. Uyuhan we betah kopiah na ulu maneh rota. Kopiah naon wae oge betahna pula ya. Kopiah abu-abu ge betah abu naon karena tenan teks kita abu lah mungkin mah eta. Abu Ada jadi jelema mah abu-abu deh, Mang. Gosok sih. Kudu jempre. Kepanding anu abu-abu mah ning geus-geus ge. Sadar ge disebut adat Yahudi geuning ada. Ampun jelema zaman ayeuna mah. Teu nyaho gitu. Mun nyaho mah gitu. Kumaha sagelas di kopi. Inum atuh jadi loba komen ah bang mana duit 400 juning jadi sok loba omong Gua dikorupsi ah. korupsi dia tuh lah leutik-leutik teuing sarua we dorakan sama modena sing gede Kopi mahal ya mah. Zaman ayeuna mah mahal pokoknya mah beda jeung zaman Soekarno. Bener. Siap, siap balik deh ke zaman Soekarno. Siap. Pengalaman aing geus pengalaman tang tua pan sih. Is ada si Aceng, mana si Aceng? Mending si Aceng mah mabok aspal si Aceng lah. Di si pembobrit. Oh, main PS sebenarnya Adi akad itu enggak sebuah sejoli. jelema main PS mah mau nyoba berita tuh gagal euy berita naon itu mah anu loba berita viral zaman ayeuna mah. Sagala hal bidang ge main larang-larang wae. Leung larang nu kana kabatilan mah. Iman nu hak dilarang. Bikin cadar disebut radikal muja sugana. Ya. Bikin ka batur mana nu bangkat. Montong. Dagang mah. Pokona aing lamun teu ditanggung jawabkeun. Adieu. Ini ulah, yang baban ulah nanggur mo, ha? Heeh. Bukan obat ini nanggur. Montong, di ditu gaya bener. Oh, mana orang? Nomor kan punya. Weng. Pembideng ya batur mana. Oh, Ini mau obat. Geus mau ngomong mana? non. Sisi naon eta? Montong dibikeun, tong diberekeun, hayu. Berekeun. Butuh aing. Ah, Mas man merangkat lah. Tapi kan ka jelema-jelema make celana cingkrang disebut radikal eta mah. Muja sugana mah. Kapan gitu nih jelema abu-abu teh ah. Loba ting abu gosoknya teh alam dunia teh raga bae ngah. Red dulu kan coba lah. Ayeuna mah tepikeun ka jelema nu ngojek ya, ojek online tepikeun ka diroga halapan ku aparat. Gara-gara manehna salah jalur. Emang lagi bener ya aparat pelemah dinya mah ya. Nah itu bikin ka diroga halak itu mah bikin ka tajongan batur pikir usaha ngantepakan anak pamajikanana. itu teh bener Rod Bener eta keur keur viral. geng eta mah Conge aing ya muja sugan sia mah. jadi kumaha tuh Aing teu ridho aing tepikeun ka jelema. Ngehiung ya sok. Denge kena aing keur ngabangus ya. Teu ridho aing jelema nu haranna pikeun ka roga halak ku jelema di laluhur mah. Ku aing doakeun aparat nu kitu pacok-pacok ora itulah, bok lini sugan lah. Amin. Emang lagi bener ya mah. Udah luhur teh nganggapna teh radikal we radikal. Jadi sebenarnya mah anu nganggap radikal teh nganggap radikal ka batur. Sebenarnya manehna sorang nu radikal teh cek aing mah eta teh. Bener tuh. Bener ah. Sebenarnya mah loba kadangan teh. Moga mereka si Jarot masa punya. Beuki barang dagang si Jarot mah. Ya beakeun ya. Kadar ieu mah nya. Dek mungkin koran mah. kumaha Berita ke 2 Desember teh aya acara di Monas teh. Siap berangkat. aing jeung dek mah tenang jeung Rod siap Rod Atuh siap eta mah. jeung dek mah Bela ulama aing pangharepna lah, asal lobaan. Oh bener ah. siap Kayak umat Islam bakal tumpah ruah deh itu. Soak ah. kayak kedeng-kedeng buya ngijinan moal tapi buya urang mah buya geureuh Pasti bang kan. oh buya jeung buya-buyana jeung ada teh Pasti di panggung teh. oh bener Buya aing tala kumaha ge lamun ngebela agama pasti pangharepna. Udah rek dipanggul Buya. Siap ku aing utamakeun ku aing buya mah. Coba-coba ngaretul buya aing roga halak ku aing lah. urang aku mah mararneh we Rod Siap. maneh mangkatnya ngilu urang Saya mangkat mah ku aing husur sia. kumaha hulu we Atuh nyaho piraku hulu obes yang ising muja seunna. Oh hari Manggojel, mana Manggojel? Asa kuliah di luarna, ajakan ngopi tuh ka dieu. Ngajakan ang. Lain tadi teh keluar tadi teh. Cong susul atuh lah. Heeh, juga
Siap, susul. Kada saya terbalik deui dia. Berarti kata korepir lah. Usut. Baru tina we. Oh, buat roti mah. Kopi mah jero. Ayo pakai gampang nyusul. Bangun ngeunah ya. Ngeunah roti mah. Haing tuh mang euy. Bangun ngeunah ya. Ulah meuli soalnya. Hiji. Nya Mama ieu ge sapoeun doang. Kudu berbagi di kobong mamang tong sorangan wae. Oke dibagi lamun aya sesana. Eta lo bakene. Saeutik ieu mah. Aduh ting lapur mah. Sejarotnya hun beak ya roti. Kan tuh mang saeutik mang. Kayak sesana urang lapar ieu kumatok di beung doang. Astagfirullah. Nah mang, hayang hiji. Kayak gampang dibere engke dibere lamun aya sesana. Kajero atuh hayur cenah ngopi Ya, bareng. ayo diheula we kayak gampang urang. Si beak roti nyahoan sejarot ieu. Nih mang lah. Ngger pedo-pedo ngadang roti. Datang ya. Beakeun roti. Aing bobo sejarot ka dieu deh. Udah sumputkeun heula teh aing beakeun manten. Kolom roti teh. Aduh, teh ampun ah. Rot, tadi banyak. Ya siap. Tadi kemana? Uragam apa tuh Jadi ajiman ngora-ngora geus sia getol teuing apa. banget rabu banget tukang pauk juga ajengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini coba? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah. Sok teh kowe. Keberapa naik ah? Sugan ku Alpiah mah Aing dibura cak wae. oh, sok buru-buru ge aing anu penting rada ceng hari alam dunia teh ya. Kita ya. Tutup teh mah. Mana tahan tah kita mah ini kopi pahit. Cing asa ngaganggu wae. Pokoknya aing mana mah ya. Aing sagala poe mah tutupkeun ah urang ngopi deui sia gitu. Naga pengen mana gara kitu buru berangkat ah. Soal aing lagi segojo. Buah lu di parat dua itu. Jadi besok pun Ngegau jeung emosi. urang asa di dinya tadi teh. Mana ah di dia? Kalau saya ngapal tuh katingali ku sing ngapal tuh ku yang panuan saya lapor. Mana sih gojol teh? Bungun. Yo. Roti nama loba teh. Aing ngomong tuh bukan gitu wae. Bukan roti segala lupa. Di pentas sacuil kok tuh merek. Sopan Anjay, ku aing gitu cara nemu orang eksekusi doi siap doi. Hah? Siapa molor sugan ngelai mah dahdir munjak sih. Sudah aing. Sugan si Bojana rek nutang si Rudi sugan. Baju orang eksekusi anu mah. Kasih Rudi teh. Heeh. Kuat emang katun. Tapi aya nu urang kieu kalau ya. Usia kayak ajakan ngobrol. Terus Mari Indonesia belum gitu, kayak aing tukang mana. Aing pura-pura ngobrol, copot ku aing roti orang bari kurang siap. siap gas. Siap. Ya. Gas. Ya. Sia is tunggal heula, sia mah ulah sok pipiruan. Pan sia mah rois sebagai rois kudu boga wibawa. Bisa. Apalah ah. Buset, punten. Aduh. Solaki euy. Mangan wae ya, Mang. Kamu mang. Biasa keur ngahayal. Ulah loba teh hayalan mang lah. Ngopi di ditu di jero. Kesan rokok mang lah. Ih pahit, imah pahit. Ini apa itu yang aku pahit. Ayo nama urang serang gitu kak. Ayo. Siap tuh sia. Siap tis ya, Wing. Anda nanya ya, Mak. Anda nyawa yang di mana? Siap harap nanya, siap geus minum obat encan. Benar. Ayo, baikkan. Baik. Pahitnya. Ini aja kumaha sih. Masih kering lah ngarokok. Pokoknya anu kamari anu disapa ku buya eta. Kumaha eta? Barudak. Panu baturan mah. Ah keun hajan babaturannya lah. Ada kan areling. Ari pakojan eling. Ketik eling lain. Manya eling merah taruh di beres. Apa neta mah nyaar tuh dah. Sekoret dengan naon teh. Naon teh bae? Korek ieu can hayang mere we. Ulah koret-koret teuing jadi jalan mama kok jadi kumaha sih ah. Nu geus-geus ieu kemari dijeburkeun kana kulah. Eta teh. Anu koret. Jadi bang anu koret mah ieu nya. Nu koret mah sok tara meunang rezeki nu gede ieu. Jadi kudu bager wae. Atuh nyaho. Anu koret mah barang anu asalna geus sok leungit. Ah, teu percaya. Wah, Tingalikeun we kumaha gitu. Jadi rek ieu mah kieu we. Aya amang nek di mana dieu we nya. Deka jeung barudak nek ngopi dina itu jero. Heeh, jeung di ditu we. Gitu. Gitu ah. Doang timbang nanya rok Ya, edan ngopi. beces ah. Heeh gitu. Malik samang bisikuna naon misah we ah. Heeh, moal ieu. Punten ya, Pak. Tuh ka jero aja di rumah sih. Pun rupa-rupa wae si Jarot mah keur ngeunah ngeunah ngadang roti. Oh,
Roti aing buat tuh second si Jarot tuh. Biar tuh yo si Jarot tuh. Kedengeran. Aya awi. Bawa. Nya. Jangan sidapahan ieu sih anu maona. Harapna. Awas ya mun teu. Yuk. Buat santri itu lah. Buah. Naon ya? Anu mah lanjut lanjut. Engke di jero aya pokona mah. Hayu canggut. Ayo mayun. Ayo. Iya tak. Jelema anu pengkhianat. Aya ngawa saya sarjaga dieu. Aing ka dia rek ngarampung. Nyerang santri. Salaman. Dong segala sesalaman. Halus batu mah datang. Entong segala. Mau Arel di ngapa? Moal. Ya urusan naon deui ya urusan naon deui emang. Iya, guru sia buya. Ya buya eta. Babaturan aing kuat sakarat tuh begitu. Hajeun da ulah ngasorangan eta mah. Ya emang buat lagi yo. Heeh, iya nak. Anu amalan kan? Anu ngaran zaman mang. Nah, katinggalan zaman yang ilmu mah katinggalan Segala Semen anu pandangan. ilmu aya Lu saya mending baralik. main nyerah. Mana si Jarot? Dia nggak dunia Buya nana. sia kaluarkeun Rek balas dendam. Buya Jarot Iya. Dan. Enggak nilai balas dendam. Babantuan yang belangkan dua. Enak rek bangkar. Ambeh bangkar lu. Bangkar un. Nah, negara yang kenal ini negara yang lain. Nah, dia maksudnya. Ini lanjut teh. Jarot. Nah, enak maksudnya. Ayo.